Oke, mudah-mudahan si dijantenkeun keluargana nu sakinah mawadah tur warahmah. Salawat ni wasalam nu utami urang sami-sami sanjungkeun ka junjunan urang sadaya nu wasa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, sahabatna, solihin, atba'ut tabi'in. Oke. Pikirna orang sami-sami dangukeun kerentas kolbu di pihak kasepuhan calon pangantin pamangga. Insyaallah bari didugikeun ku pangaresana Bapak Ustaz Encep SPD MM Kamanten Sumangga di aturan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wassalaman wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Amina ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adirna min hidzi dunya wa adabil akhirah. Allahumma la tada'lana danban illa ghafarta wa la hamman illa faradta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin irhamna birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka Zat Ilahi Robbi anu parantos maparinan pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana nu karaos dina saah ieu kanikmatan iman sinareng Islam. Oke, kanikmatan sehat wal afiat sehingga urang tiasa kempel ngariung di ieu mahfala dina raraga kabahagiaan, nyambut kabahagiaan ngajajabkeun dulur urang nu bade ngalaksanakeun parentah Allah sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu pamudah-mudahan ieu dulur urang anu bade ngalaksanakeun parentah Allah nu nikah teh anu pamudah-mudahan sing dipasihan kalancaran. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, mudah-mudahan si dijantenkeun keluargana nu sakinah mawadah tur warahmah. Salawat ni wasalam nu utami urang sami-sami sanjungkeun ka junjunan urang sadaya nu wasa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, sahabatna, solihin, atba'ut tabi'in. Oge dugi ka urang sadayana anu pamudah-mudahan wabil khusus urang nu kempe di ieu mahfala salalamina sing aya dina pangangkenna Kangjeng Nabi diangken salaku umatna di akhirat kengeng syafaatul uzma di mantena. Amin ya Allah ya Rabbal. Di pribados ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan khusus ka kersana sohibul alqad pengatur acara penata waktu anu parantos masihan waktu ka pribados anu dipasihan ka percantenan.
wawakil ti calon besan pameget nyatana Ayus putrana Bapa Suwarna pami telepat ibuna Ibu Titin. Leres teta acan badami acan badami sareng calon besan di dia di antawisna nyatana almarhum Bapak sareng Ibu Kang Ius ieu sanes teu aya jalmi teu aya istri balakak seueur tapi eta kapentang asmara kapalihan dia kuasa kituna ti kawit aya kereteg mana dugi ka aya cita-cita ngadeheus hoyong wakcakeun rasa kadeudeuh rasa kacintana dibuktoskeun dina dinten ieu dongkap wantun bari ejeng disarengan ku ramana bari sareng oge ku guru-guruna oge ku pala keluargina. Ini salah satu bentuk benar-benar ingin berkeluarga sareng teh noni. Leres anu pamudah-mudahan ieu acara nu bade dilaksanakeun sing dilungsur langsarkeun diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sareng deui pribados katurkeun rebu nuhun laksa ketika gibingahan kasohibul bet khususna calon besan nu parantos nampi ka pribados khususna oge keluarga besar Kang Ayus anu pamudah-mudahan sagala rupi pengorbananana sing dibalas ku Allah kalayan balasan nu berlipat ganda. Oge mudah-mudahan sing dicantet janten amal kasayan ku Allah Subhanahu wa taala. Sareng pribados tasyakur khusus kakersana para kiai, para ajengan, para ustad, para pini sepuh nu sami-sami hadir di ieu mahfalah khusus kersana guru urang sadaya pimpinan Pondok Pesantren Al Barokah nu sami-sami hadir di ieu mahfalah nu parantos niksa ka pribados piwarang cumarios barijeng barusan bieu pisan. Mudah-mudahan ieu amanahna dugi. Oge kersana pini sepuh anu sami-sami di ditu sasarangan dongkap ka ieu mahfalah oge para asatid para kiai ti ieu sohibul wilayah nu sami-sami hadir hapunten pribados tetiasa nyebatkeun hiji-hijina tidak mengurangi hormat pribados. Mudah-mudahan ku kadongkapan guru-guru para kiai ustad di ieu mahfalah ieu tempat dijantenkeun tempat anu barokah pertemuan anu barokah amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke bilih sinareng di sina aya aparatur pemerintah sami-sami hadir atanapi teu hadirna kurang doakeun mudah-mudahan ya aparat pemerintah anu melayani mengayomi masyarakat sing dipasihan kasobaran ku Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang harus disampaikan, mudah-mudahan ini berkenaan dan sesuai dengan keinginan keluarga besar Kang Ayus. Nu pertama bade ngaitkeun, bade nguatkeun rasa deudeuh, rasa kanyaah nyatana ku silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ieu sing ditampi ku calon besan keluarga besar teh noni kahiji eta. Nu kaduana silatul mali aya sakedik cacandakan tapi tong ditingali dina seueur alitna tapi kaikhlasadana insyaallah maka dicandak ka dieu teh ikhlas jeung rasa bentuk cintana dedeuna hoyong nama lain sakitu cacandakan teh teu kasar nama gunung gede nu aya pali ditu bade dicandak saking ku ngabuktikeun rasa kadedeung rasa kanyaahna ka teh noni. Tapi apalah daya tangan tak sampai jeung ngade gunungna hese di panggulna
jadi seaya-aya we gitu Kang Yusna. Mudah-mudahan sing tiasa nampina saterasna deui di dia aya silaturahmi, silatul mali, silatul nasbi. Nyuhunkeun pribados kanu janten walina karadasan kakanya. Ieu Kang Ayus teh hoyong ditikahkeun. Ditikahkeun ka kersana Teh Noni nu janten raina akang. Kinten-kintenna bade ditikahkeun kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Rupina moal tiasa seueur carios. Mudah-mudahan tiluhan nu ku pribados didugikeun ieu sing ditampi ku calon besan istri. Anu pamudah-mudahan sekali deui naon rupi nu ku pribados didugikeun ieu sing aya manfaatna oge khusus ka calon besan istri mugia sing ageng ngahapunten oge calon besan pamaget Kang Ayus pilihna teu kawakilan cariosan pribados mugia sing ageng ngahapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.